Man. Aduh, dulu etos setelan anjing. Kemana mana sih balik? Injem motor sakedeung aing man. Ek neang awewe sakedeung. Minjem ka aing mah wah. Minjem motor segala ya tadi aja ge karek 3 poe kehet minjem motor. Balaga nasia aing kurang minjem motor saeutik. Sia teh karek bisa ge 3 poe geus minjem motor yang nyuksruk. Sia mesok pedit-pedit teuing gitu hirup teh buntut kasiran gitu ih. Wah, aing mau mereng minjem pokona indit. Sia mah berwit teuing ka aing teh. Wah, minjem motor jojoran ka dieu karek bisa ge 3 poe lah. Geus aing ek manggihan si RT we lah si RT masuk bager ka aing. Wah, mau merek. Ini iya ini gitu. Udah burung. Teh. Nasi Baili naon ka aing gura-gura. Naon Baili? Hih. Nah di dinya teh nah naon-naon ti dinya. Kadi geura sakedeung doh ya perlu ya. Naik naon Baili? Gura-gura ka aing Baili. Kadieu eta teh sakedeung ya. Naon Baili? Nanya bakal naon mana Baili? Halus bajuna. Seragam RT nu anyar. Bagus. Iya teh. Kurang teh. Injem motor sakedeung. Di motor pan aing ngerek ini teh kerapat. Sakedeung pura punya aya setelan geus sepatu. Ieu ek nang bebeb sakedeung. Malila. Sakedeung urang mah. Kayak urang tuluy balik di ka dieu. Aing kerapat segedeung. Sakedeung we urang heula sakedeung. Sia aing geus minjem aing mah. Ya. Masih geus bisa mah motor tadi. Bisa atuh. Nya sakedeung heula. Tapi tong lila aing soal aing kerapat ya. Tapi injem 50 jeung bensinna. Sia mah wah motor nah kok duitna. Naonan aing eueuh teh boga duitna mah. Lah, Nang teh. Kieu awe urang ge teh gajihan. Ku urang ke dileuwihan duit nu diinjemkeun ka urang. Misalkeun RT nginjem 50, urang nginjem 50. Ke kurang dibayar 100. Awe urang ge gajihan. Dileuwihan ke bayar ku urang malah. nu bener sia teh Leli. Bener. Erek ngeleuwihan ka aing. Asli. Ya iya atunya. Tapi ulah lila kehe da aing geus soalna dari dagu ku baturan urang. Wah. Nya. Ya duitna nya. Motorna nu itu. Jik. Nuhun pisan Pak RT ku yang baik. Makasih. Jik, asal leuwihan aingnya. Tunggu sih mah jemput bebek. Duit dibere, motor dibere. Sakedeung ieu teh nya, urang palila ieu. Nah kunaon eta jiga nu bingung kitu teh? Duh, aing terbingung pisan eta samad euy. Si Leli nginjem motor ke aing tadi nyebut nama Malila. Ayeuna geus X saja mah. Wae. Duh. Teu ketempo kumaneh si Baili samad. Sudah RP mah ieu. Memang nginjem ka si Subaeli. Aing mah geus ieu mah cilaka sia. Aduh, aing kumaha tuh? Bareng duit 50.000 aing teh geus. Dibere ku deui. Heeh. Ieu mah Aing ek dibere. 50.000 jadi aing duit 100.000 ek dibere. tadi ge ka urang ge ti keukeukeuk nginjem motor teh dibere kurang mah. Da apa karek bisa bikin poe. Aing mah ieu mah kumaha Pak RT mah euy apa? Mat aing anteur wae, aing rusuh ye. Nya, Bisa tiap-tiap lah. aing balik. Heeh lah ya, anteur awe aing anteur ya. Yap. Naon itu? Subaeli teh. Subaeli. Nyungsep jiga nama oi. Anjir. Sampurkeun yap. Nang. Waduh, teh, bener teh. Tolong. Aduh, nah menik. Nah kunaon sia Baili kehet? Ya nyungsep. Aduh, motor. Motorna aduh. Goblok. Kena teh kena aduh. Hanya ditolongan. Goblok sia. Geus haling. Ayo coba. Motornya tuh naon? Teh.
Aduh, motor teh weh. Ah, aman juga nama teh. Heeh. Heeh. Kumaha tuluy rapat teh? Tuh si Subair. Naik rapat rusuh. Heeh, sian teh kana naon Meli? Karena ulungan motor ya aing teh ditunggang. Aya gini tuh aya. Mana gitu naon Meli? Heeh, Ari motor di tarulungan. Nah, ari aing hanteu. Kena-kena aing teh nginjem.